tuh beki ududnya diherang bela. Oh, penyawakan. Entos kayak baik. Ayo na bae. Sehat sih Nana? Sehat. Sehat. Saya kabar Mak. Alhamdulillah sehat. Jadi, tapi ke dia mah kudu jaga-jaga. Salah dia Nana mah yakin asli. Dengan kenal siga aya nu itulah. Nalur. Oh, nalur lin. Itu Siapa? Dan oke aing harudang yang mandi heula nya. Sok atuh sok. Ampura be ampura ih begitu tunggila ya. ini sannya ini. Nah sih tadi aya anu ngejailan aing. Nya cek aing ge. Tadi ngalakukeun naon? Heheotan aing. Inan lahis ya mah. Da lalanggeuna. Ayo tuh dia. Sok sia anu piro ya di dia. Banyak-banyak. Banyak lah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kenaon? Itu pembaturan aing warna si gading tas balik ke kota. Kan di dia, Lin, ke dia kayak kami. Pas itu dewekna mandi, pindah, terus kami babanyon, eta leungit. Geus kajen ulah aina neangan ai sok bae nama keur hujan. Atuh kumaha eta? Barna ge mah budak leungit sorangan Lin. Geus kajen selang kudu bertanggung jawab ieu. Tapi kan itu pembaturan aing, mun aing di penjara, ku bapak ibuna, hari. Kumaha cerita leungit na eta? Kita kan tadinya haredangan, Lin. Terus dewekna mandi. Pas itu keur mandi, dewekna heheotan. Terus tas kituna nyelo begi goreng lang meureun kieu eta. Pas itu eta dijeritan bae terus leungit. Geus kajen sok bae neanganna. Soalna lukit leungit kitu mah pasti ge ku jinjang gorang. Oh nya nuhun, pak nama lopoh eta heuh. Siap, jangan lupa sisis. Ke rumah berak sandaratang deh. Aing mah kumalok. Siap kunaon galau we sia yang kasuis deui ha. Henteu ayeuna mah. Babaturan aing leungit biung kunaon. Hah? Leungit ka meuni? Giung puguh. Karena kan keur pinah, dilikan gini ngeuweuh. Terus Kamu nih lo kata. Pe ayeuna can balik. nama nih. sia di dieu nan arana aya Jamalioto nanyakeun. Eueuh. Saha nu leungitna tuh? Si gading ning. Eta gara-garana keur mandi heheotan. Oh. Heueuh. Keur mandi mau pamali ulah heheotan jadi di imah deui. Ieu rencanana erek di tangan ayeuna apa kumaha ka ari ayeuna mah kudu aya batur heula. Emang secepatna kan eta kakara balik di kota. Meureun teu nyari tak kolot. Jadi baruna kami mah. Heeh, geus atuh. Ayeuna urang neangan jaman pinter bae di dieu. Yuk. Assalamualaikum. Masuk bae asup. Assalamualaikum. Masuk bae asup. Jadi Non sadar ya? kami erek nanya. Ya babaturan nasi Adit leungit di imahna cenah keur mandi heheotan. Wah, moal balik atuh. Balik lagi ulah heotan kamar mandi mah pemali. Anu sok erek kumaha di tangan apa budakna? Nya erek di tangan kumaha bisana.
menurut orang mah hati-hati be. Soalnya di baheula teh aya jalma nu heotan kuku bapana dibunuh. Eta budakna enak siga siluman kitu tapi dileuweung. Kayak mun misalkan syariah kaleuweung kudu hati-hati bae. Nyaman. Kumaha jaga-jaga. Kayak mun misalkan maneh sieun-sieun kumaha batakan urang we kayak gitu kajen. Ya. Maneh mau jimat ieu bae. Ieu jimat siga bentukna siga opo tapi lain sembarangan jimat. Maneh pokona esakan ieu bae nyaditnya. Ieu jaga di maneh. Siap bae gitu nya. Pokona itu aya begi pokona. Begi kata kan teu kajeuleu. Tapi seolah-olah ngaganggu kalian gitu. Gimana? Nyaman. Ya. Ayo karena bensin ngasih tante lah. Emang segala saat deh. Ternyata eta jadi tak ngusuk meureun. Oh, kagak ada sih kamu ya. Kan teh. Ya. Iya, tapi bisa ditakeun. Tapi rada panjang, tapi ulah sedih ho. Ya, cari kana kan si Lading balik ke rantau. Terus si Adit, Ulin. Terus Pak si Adit suruh mandi. Pak dekna kalah mandi kalah heheotan. Terus eta leungit. Ini tanya tangan miu soalnya kita ibunya nggak karena datang ke Hongkong. Tangan miu, ayo. Tuh aing nganggur ke macam. Komen tuh. Anu kamari ieu nya si eta ganti-ganti ngangit. Iya, Emang saya katibuk itu enak. encan. Bisa aya. Adina. Yuk, kami teh ramah ya. Ora mah. Aya becek di tangan itu. Iya. Punya siapa ya? Ayo. Gimana hujan ini Wak? Oh, boleh. Ini kamu sih. Asal pulang doang ya. Tuh, terus. Aduh. Siluan Enggak bahaya. pernah mah. Berarti orang ngajak ketemunya. Oh, iya ya. Tuh si Gana perasaan aing ge feeling aing heuh. Feeling aing gitu. Gimana aing buat. Aku udah hati-hati lah sih kita. Ani sih kan boga indra kali mah karge cuman eta rukun. Pona ini masih. Kunan. Akar hai. Akar bebal. Dia tuh di jalan yuk. Kali itu juga itu. Menurut mana kumaha? Oh, kenalan lah. Oh, kita kenalannya. Saya Rama. Warung Pio. Kaminya. Menurut Rama mah lamun kajen mah ya mah arif kadir kajen sorangan apa kurang duaan ka dia. Kajen mah kan sudah orang kerja. Rip, hati-hati yo. Ulah sembarangan. Bukan kayak gitu nya. Mana teh? Adina si Gading apa kakana apa kumaha? Ini teh kakana si Gading. Oh, kakana. Yuk, adanya berita iya ruas ke rumah ibu natas balik ke Hongkong nih. Pengen kajeuleu. Iya, utana emang geus 300 tahun yang lalu baheula geus aya kejadian pembunuhan di dieu. Itu gitu berpencar ya. Lo kumaha. Oh, terus. Rama, kan enak orang waktu geus ieuin geus burit teman. Ini orang enak berpencar bae. Enggak tuh kami ka ditu. Kami keduanya? Ya. Yuk. Tadinya? Ya. Halo kita. Gimana? Mau be itu sih jadinan loh nih.
nyata budak. Penasaran aing teh. Lup. Orangan si Adit lain mandina lain di saung iya di imah. Bahaya. Ayo pun teror baik dari tadi. Aduh yuk. Langsung sampai ke jalan gini. Aduh ayo Saya istirahat terus gitu. sekolah tak. Yuk tadi aing ngaluk duduk ketawin lah gerak kan lebih aing. Aduh. Terus kemana? Iya berpencar dulu aja. Tadi anu di baturan dia. Malah Bayi orangnya balik apa? Aku mau obat-obatan di dia mah. Kumaha ieu? Boleh kah? Arif, Rif, sana Rif. Kami jangan lupa turun. Mana sah, mana? Mana sah? Ih, gedean sih, turun. Inilahi. Arif! Aduh, kumaha jadi? Aduh, mah budak ieu. Ieu mun urang ayeuna balik heula nya, urang eta neangan itu Pak Kusta diu suruh ka dieu. Tertulah yuk, gotong lah. Ayo. Ih. Kurang eta. Ih, juga dicakar. Aduh, ini sieun. Ya enak orang kudu cepet-cepatna ieu. Cepatna ayo, ayo. Cepatna orang pergi ti dieu. Aduh, ayo. Yuk, kumaha yuk, dia. Jangan harus dulu yuk. Ayo. Tadi itu. Kok orang di dede sih? Kan tempat si Arif ini mah. Oh, anjir cari Pak eueuh. Aduh, kaminya. Aduh, kumaha ieu? Terus ka desa bae yuk. Lama ngesuyu orang sekeriduan baik. Kumanya kencot di pemandangan indah cuy, tapi udah bunuh si Arif nih. Baik-baik